Aduh, jadi petani emang tuh gampang, tapi ia sumber harapan jeung kehidupan. Urang sok inget kata-kata Pak Joni, mangkat isuk balik buri teh kudu jadi dasi. Tapi urang yakin dina jalan tani urang bisa sukses, bisa ngebahagiakan keluarga jeung oge diri sorangan. Astagfirullah, sami nu tihang di dinya ya Allah. Ampun urang nya gitu. Astagfirullah. Dipikir-pikir bener oge cik si Obet. Urang tuh bisa nyalahkan situasi nu ayeuna terjadi. Meureun geus kieu zaman, hirup di lembur, teu kudu nganggur, asal boga kadaek jeung kahayang. Ngopinan jeung nasi cik di kopi teh. Udah bisa sekoreng ka dieu wah, nek nu gawe ongko. Kudu dieu jeung hese dia pete ampun ting. Habis Pe di mana ngawe teh Obet, kamu di mana? saya ke dia lagi budak seberang kieu mau iya ditunggu iya anjing nah wes Kasih Robert. Kopi cebet. Hotel kasih Robert. Wah. Pendek. Gila, ayo nungguan dia teh budak, ampun, ting. Ku sadari semua hanya titipan. Aduh, gimana bro, sehat? Alhamdulillah. Aduh, siapa yang dikari gudang? Biasa pengangguran. Poho, mana wae rek? Ini karek udang aing mah. Heeh, nya ka penting teh begadang kan. Dicak aing gadang wae. Hidup mah kudu teratur, kudu sehat. Oh, biasa lah. Pemuda.
Gue pemuda gitu ya kan. Aing pemuda apa nih sih? Pemuda naon? Idaman. Nang kopi tuh dah. Kopi. Ayo. Oh iya jadi tah. Ngopi isuk. Gelasnya dari itu tuh. Ya, itu. Oh. China hanet. Ayah hanet kan menang nahan kena Oke, mantap. Mantap sok lah. Bingung. Aduh. Sorangan wae eta tadi. Serangan. Guan mana nyata ke sawah sasaha. Mantap ya sih ya. Sok yo. Ada jangan. Mau waktu. Mau jangan tuh kopi hidung mah. Aku depan mana besar kocek tadi masak. Masaknya. Jadi kumaha? Mana tengah orang gawe naon? Nya ari pigawean mah loba. Eta Iya maneh tuh, pamali nurutan dulu. Oh. Nurutan. Pigawean mah loba sih. Eta maneh kumaha? Kumaha? Pigawean tidak ngajedogna kan suntungkeun ka sawah kan. Ya nyebae we. Kumaha urang? Jadi di ditu nya cekek sih kowe. Buruan geus sih ngomong. Jadi pigawean di ditu. Aya nu nitah ieu mah. Jeung kadaharan khas kiara pedas. Ya aing teh ye. Pan aing teh. Kumaha. Tuh nya teh jangan urang teh ya Allah ya Rob. Depan puguh urang teh ye. Kumaha. Gawe teh make duit. Urang nang di mana. Oh ngomong Bingung. bakal bingung aing mah ngora keneh aneh dah. Sok atuh mana beres solusi ka urang. Sok aya pigawean. Aya pigawean. Naon? Babari ieu mah. Sok naon? Urang mari nurut teh ka maneh. Nurut arek. Nurut. Apa tuh? Cimpring dua putra. Aduh. Gimana? Ieu teh makanan khas Kiara Pedas. Anu tempatna teh di Kampung Menengah RT 7 Coba RW nanya. 03. Oh, iya. Kicimpring eta. Nu enak tuh teh. Oh, kieu jelas atuh. Cepat-cepat urang dibawain ka sawah. Heeh. Tah, jadi tinu boga perusahaan eta teh Simpan di dinya. simpen Oh, terus ngabutuhkeun sampe, tah urang aya alaun sampe gimana? di kebon, di kulon, Kebon saha ada kebon teh kebon nu pugu. nu uwa tuh. Wantur. Gua batur. Lain uwa nu asli eta mah. Alaeun. Heeh. Geus meuje lah aya bara bulan mah 8 bulan mah alaeun. Tah. Kebenaran aya lo ieu jalanna nu ngabutuhkeun yang kicimpring daek teh. Daek wae. Daek Mumpung wae. urang kan butuh duit. Heeh. Nya jangan lamar gawe ya sugan we. Heeh. Nya Tetambaheun mah. nya tambahan. Heeh. Kadi daekna sih ieu mah. Kadi daekna rasampeuna nya syukur maneh kali teh kitu pan aya batur jeung rasampeur. Asal loba kumaha hirup teh sia mah. Lieur da. Lieur otak teh aing hudangkeun mah udang sare. Heeh. Ngarep kita ngopi. Can ngopi. Rokona lu. Ieu nopi napa-napi. Ngopi apa api. Nomi napa-napi. Jadi kumaha ayeuna? Terserah eta mah ngalas sampo ayeuna hayu. Hah? Rek. Kan maneh keur barang gawe. Barang gawe sih eta ge tapi gampang hayu sawah mah da babari gitu mending urang penting heula ieu jeung produk kicimpring. Yang yo Ayeuna mah ngopi heula. ngopi. Ngopi heula ngarah teu panik. Ya udah tuh, kita ngopi dulu. Tas. Gitu loh. Aduh, Anjay. di lemburnya. Di lembur. Coba di kota mah udara moal kieu. Asya. Aduh, ai pahit goblok. Ban tadi kocek kan? Ampun gerak. Tapi burakeun, tong diburakeun. Teu guna anjing. Tai kocokkeun.
Candi kocok. Candi kocok. Amis. Amis kan? Habis geus ayo orang kemana teh ya? Ngalah sampo. Nggak sampai. Yuk. Gas ayo. Gas, ayo. Tara. Di mana baru dokternya? Di saung mana? Itu gitu. Si Gana di itu di saung itu tuh. Boy. Pak Jon, halo. Tinggal Pak Jon. Cina reuna kan ya nya. Pakai. Gaya. Nariangan orang nariangan kelas hari. Ayo aneh ya. Dijai kali. Jas anjing. Bos. Gaya. Ay, bapak di mana? Di sawah. Ini kita pakai nasi. Bacan panin. Yang gitu ya. Benar, benar. Jadi bos gitu. Aya naon nya ka dieu teh? Hah? Rek ngajak ngopi neneangan teh tadi. Mau cari. Ai. Ini bersihan atuh ye. Ya sakala lo sore ya. Mangga Ya ini luar yang di luar. Mangga Pak Jon, mangga. Puntanya di hareunat. Aduh. Aduh. Mohon banget. Eta kopi na leueut ya. Nah, sesa kieu. Oh, di Pak. Aduh, Can panen. beli. Nanti beli saya. Ya karena naon di nungguan teh tadi ya. Oh, tadi teh ngobrol urang Ya. teh. Bisa obet. Urang teh kan butuh duit. Tah, butuh duit sih ngajak gawe. Deui teh pugu gawe naon tah Pak Jon? Ame teh gawe naon? Ah, sampel Pak. Aduh, ade maling deh. Ayo Pak. Ayo paut gitu, Pak Jon. Lain uwa, lain uwa. Lain wa batur. Ya uwa. Paur. Apaan men teh kamari teh rek ngalamar cenah ka pabrik. Heeh, tapi kan kudu make duit, tah urang duit teh kudu aya. Adek. Ya, hirup di lemur mah teu kudu nganggur. Pak Jon. Nya. Loba pigawean di lemur mah. Heeh. Asal otakna mencar ulah yang kuli wae. Pak Jon. Di lemur mah kari daek, rek pepelakan, rek ternak, rek naon kari daekna. Tuh, Kudu make oke. modal. Tah dengekeun obet. Pan aing ngomong ti heula. Kudu nganggur. Bet nyalahkeun aing. Ya emang pawe dihina ya jadi petani muda teh cenah. Hina jadi petani teh padahal mah kan bangga jadi petani muda teh ya. Adiku kitu teh mah dadahar. Petani mah bisa dadahar atuh. Moal. Mun mikir tadinya. Ya petani muda teh ayeuna mah mangkat isuk balik burit ulah jadi daki. Ayeuna mah kan petani milenial. Kudu nage ayeuna mah ya petani muda teh mangkat isuk balik burit berjas tah kos kieu ya. Dasina eueuh. Kapan can panen teh tadi kabeli dasi. Ye. Berarti lamun geus panen kabeuli dasi. Kabeli dasi. Beli bakal beli. Buat ku urang panen. Hmm. Bener teh bet. Bener, bener kue kuat. Ayeuna rek ngalah sampai raina. Ayeuna sih. Ayeuna. Ya Bapak datang, Pak Jon datang. Ye, jadi ngaganggu meureun. Karena ika bapak mah teu wae Pak kena gabung. Kan bae meluangkan sedikit ya buat Pak Ya, Jon ya. buat udah kadieu teh rek mau kopi, rek mau udud dengan kalau katinggalin dompetna itu. Ah nyentuh Ngadon ngopi, rek kadieu teh tadi dong. Ya, Pak. Rokona eueuh di. Itu Pak. Tanya siap. Teu. Aduh. Eueuh masalah Salam eueuh dia nama. teh tanya Pan siap. urang nganggur, Pak. Boga duit teh dulu. Nganggur sih. Abang bere kopi hiji datang ka dieu. Mata kudu lo bakal daek ya di lemur mah. Nyilu macul jeung si sobet teh. Nah itu Pak. Bet. Panek ngalah sapu sih teh dulu kue macul. Ayo di isuk macul wae. Oh, geus macul diajak. Bisaeun macul. Pan Teu urang nyeta santrak. Hmm. Tarik sare kene. Kan dia nage beurang. Nyata parah. Beurang ka dia nage. Jam bar jam 10 kan. Bedak ngora ieu. biasa pengangguran bebas. Alah, ripuh. Malah kemajuan kieu mah. 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 Asur. Pak. Pak Jon. Robert. Apis nah. Tong apis. Teh cocok rek macul ngaran apis menang. Nah, tetep sok apa ya teh kokor. Koko. Cocok. Aduh. Yobet, koko. Jadi koko robet. Koko Robert. Mantap. Iya bener Kak. Ayo ngeluh sampean mah. Ayo. Ayo Bisa jeung ngopi. gas. Ah. Pak Jon. Ayo. Enggak kopi. Ayo. Kutik mah di bawah tukang macul. Jadi kemana ini teh? Tapi salah Pak.
petani teh banyu yang serikeun di lembur mah. Jogedan bagoy itu mah yang cerikeun mah. Perasaan yang tanpa kabar, tak tentu kapan dia datang.